Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah taala wakala eta ngawakilkeun Allah bi rahimi kana rahim malakan kahiji malaikat yaqulu anu ngucap ieu nu ngomong anu ngadauh ieu malaikat aya Robbi duh pangeran abdi nutfatun ari ieu cai mani aya Robbi duh pangeran abdi alaqatun ari ieu eta getih kimpel aya Robbi duh pangeran abdi mudghatun ari ieu eta daging kimpel fa iza aroda tuluy di mana-mana ngresapkeun sa Allahu taala Gusti Allah taala ayak dia kana yen nyampurnakeun Allah khalaqoha kana kajadianana ieu rahim Qala ngadauh ieu malak aya Robbi duh pangeran abdi Syakiyun eta cilaka am saidun atawa anu bagja zakarun eta lalaki au unsa atawa awewe pama rizku tuluy kumaha ari rizkina pamal ajalu tuluy kumaha ajalna payuk tabu tuluy dituliskeun eta rahim teh kazalik eta saperti madkur pibat ni ummihi dina patuanganna ibuna ieu si jalma rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Innallaha sayaktosna Gusti Allah layak bidu eta henteu nyabut Allah al ilma kana ilmu intizaan kalawan nyabut yantaji'uhu anu nyabut Allah kana ilmu minal ibadi ti pirang-pirang hambana Allah walaki yakbidu tatapina nyabut Allah al ilma kana ilmu biqabdil ulama kudi mautan para ulama hatta idalam tabqo sehingga di mana-mana henteu tetep saha alimun hiji jalma anu berilmu itakhoda tah ngajadikeun saha annasu manusia teh ruasa ka pirang-pirang pamimpin juhalan anu barodo kabeh pasu ilu tuluy ditanya ieu ruasa paaftau tuluy matwa ieu ruasa bi ghairi ilmin kalaya teu make ilmu padallu tuluy sasar ieu ruasa wa adallu jeung nyasarkeun ieu ruasa rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Innallaha sayaktosna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah al intosa kana bersin wa yukroha wa yakrohu sareng mika ngewa Allah atas sauba kana heuai fa iza atosa di mana-mana bersin sah ahadukum salah seorang ti antara anjeun wa hamida sareng muji ahad Allah ka Gusti Allah kana tah bukti hakon eta hak ala kulli muslimin ka sakur-sakur jalma muslim sami'ahu anu ngadenge ieu muslim ka ana atos naon ayakula yen ngomong ieu muslim lahu ka eta ahad yarhamukallah kana lapad yarhamukallah yarhamu boga mika asih ka anjeun insyaallah Gusti Allah amma tasaabu anapun ari heuai fa inna ma huwa pastina eta ari itu heuai minasyaitani eta ti setan faida ta'asaba tuluy di mana-mana heuai saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun falyaruddahu tah kudu nolak ieu si ahad kana tasaub mastato'a salagi kaduga ieu ahad fa inna ahadakum sanyana salah seorang ti antara aranjeun ida tasaaba eta di mana-mana heuai ieu ahad dohika tah seuri minhu ti itu ahad saha asyaitanu setan rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari ana ari kami sayyidu waladi adama eta dudungan anak Adam yaumal kiamati dina poe kiamah wala fakhro jeung teu gumede kami wala wabiyadi jeung eta tetep dina leungeun kami liwaul hamdi ari bendera pujian wala fakhro jeung teu gumede kami wa ma min nabiyyin jeung teu aya ti hiji nabi yauma idina dina poe kiamah atatawa dina poe harita teh saha adama nabi Adam paman tuluy jalma siwahu anu saliyana nabi Adam illa tahta liwai kajaba handapeun bendera kami wa ana sareng ari kami awaluman eta pangheulana jalma tan syakku
anu narima beulah anhu ti eta eman naon al ardu bumi wala pahro jeung teu gumede kami wa ana sareng ari kami awalu syafiin eta pangheulana anu nyafaatan wa awalu musyaffiin sareng pangheulana anu disyafaatan wala pahro jeung teu aya sifat gumede kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Sa'idin Al-Khudri katampi ti Abi Sa'id Al-Khudri. Innamal amalu pastina ari cita-cita rahmatun eta hiji rahmat minallahi ti Gusti Allah li ummati pikeun umat kami. Laulal amalu lamun teu aya cita-cita ma ardoat tah moal nyusuan saha umun hiji indung waladan ka budak wala gorosa jeung moal pepelakan saha gorisun anu melak sajaron kana hiji tangkal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ad-Dailami Imam Dailami Bogairuhu sareng Imam salian Imam Dailami. Innama ya'rifu pastina terang al-fadla kana kaunggulan li ahlil fadli pikeun ahli unggul saha zul fadli anu boga kaunggulan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Intidorul faraji ari ngadaguan kalenglangan minallahi ti Allah ibadatun eta hiji ibadah. Waman sareng ari saha jalma rodiya eta mikarido ieu eman bil qalili ku barang anu saeutik mina rizki tina urusan rezeki rodiya tah mikarido sa Allah taala Gusti Allah taala anhu ti itu eman bil qalili ku barang anu saeutik minal amali tina amal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Abi Dunya. Ungzuru kudu ningali aranjeun kabeh ilaman kana jalma huwa ari itu eman teh aspala eta leuwih saeutik mingkum ti aranjeun wala tangzuru sareng ulah ningali aranjeun ilama kana perkara huwa ari itu emak teh paukokum eta saluhureun aranjeun bahwa mangka ari itu nadrun aja darun eta leuwih pantes alla tazadaru kana yen teu nganggap enteng aranjeun nikmatallahi kana nikmat Allah alaikum ka aranjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah. Ungsur kudu nulungan aranjeun akhoka kadulur anjeun zaliman anu tukang dolim au madluman atawa anu didolim. Kila dicaritakeun kaifa kumaha ansuruhu nulungan abdi ka ieu dolim zaliman ka jalma anu dolim. Qala ngadauh Kangjeng Nabi tahjizuhu nyengker anjeun ka dolim wa tarudduhu jeung nolak anjeun ka dolim anidulmi tina gawe dolim paina zalika tah saenyana eta mazkur nasruhu eta nulungan ka eta dolim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Bukhari Imam Bukhari. Ahlul jannati ari ahli surga man eta jalma malaa anu geus minuhan sa Allah taala Gusti Allah taala udunaihi kana dua ceulina ieu eman min sana'in nas tina pamujina manusia alaihi ka eta eman khairan kana kahadean wahwa bari ari ieu eman yasma'u eta ngadenge eman wahlun nari sareng ari ahli neraka man eta jalma malaa anu minuhan sa Allah taala Gusti Allah taala udunaihi kana dua ceulina eman min sana'in nas tina moyokna manusia alaihi ka eman syarron kana kagorengan wahwa bari ari eman yasma'u eta ngadenge eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa Ibnu Majah ani Ibnu Abbasin katampi ti Sayyidina Abbas wallahu a'lamu bissawab.